Pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Sumangga urang lajengkeun deui carios anu katunda nyaeta dongeng Sunda dina judul buronan ayeuna bagian kadalapat mangga ilujeng ngadangukeun. Jut Jaja turun tina beus di baturan ku Yanti. Laju nyamperkeun ka Imas. Ari Imas teu apaleun ka Jaja sabab memang Jaja ngarobah dangdanan pikeun nyaru. Imas, bojo akang, ceuk Jaja. Jeung nemalan mah Imas malahan ngorejat sabab teu wawuh kana rupa tapi wawuh kana sora. Sesaha anjeun? Nah sorana kawas Kang Sodik, ceuk Imas. Santri nu maturan Imas gewat ngadeukeutan taki-taki bisa aya nanaon. Laju dua urang santri ngahalangan. Nyata ngahalangan Imas, anu dua deui mangku anakna. Saha hidup lamun boga paniatan teu bener ka ceuk Imas, sang hareupan heula kuring, ceuk santri nu pangkolotna. Jaja ningali riketna para santri pikeun ngajagaan Imas ngarasa reueus. Tuluy manehna muka tudung lakena laju kalaan kumis palsu nu memang dipake wae. Ieu kuring, ceuk Jaja bari nempokeun ka Imas. Barang ningali kitu gabrug, Imas langsung ngagabrug nangkep ka Jaja. "Akang, kamana wae ari Akang?" Ceuk Imas bari cirik balilihan. Santri nu sejen ge teu nyangka yen eta teh guru manehanana kabeh geus apal mah tuluy nyarium tangan. Geus kitu Jaja ngajakan Imas jeung nu sejenna ka tempat anu rada nyingkur, ulah sisi jalan teuing. Laju Imas nyaritakeun kaayaan di pasantrenna nepikeun ka manehna mangkat. Kitu oge jeung Jaja manehna ngajentrekeun kabeh kajadian anu sabenerna. Ti mimiti manehna datang ka pasantrenan nepi ka ayeuna manehna jadi buronan. Eueuh nu disebutkeun. Imas jeung para santri bisa narima naon anu geus dipertelakeun ku Jaja. Sabab manehna yakin yen Jaja teu salah. "Ari ieu saha?" ceuk Imas menteran ngareret ka Yanti anu tadi ukur ngajanteng cicing. "Oh ieu Yanti nu geus nulungan Akang, alhamdulillah kusabab pitulungna Akang bisa salamet," ceuk Jaja ngajentrekeun. Tuluy Yanti nyamperkeun laju sasalaman jeung Imas. Meneran sasalaman teuing kunaon dina jero hate Yanti aya rasa nalangsa, timburu jeung teu puguh lampah ngadadak oge awakna ngadaregdeg. Ieu kitu nu dingaranan timburu teh menik geulis ieu geuningan pamajikan Kang Jaja teh. Moal mungkin Kang Jaja daekeun ka Yanti. Sabab jauh tanah ka langit jeung bumi. Dina sagala rupana oge kaayaan kuring jeung pamajikanana gerentos Yanti na jero hatena. Imas nu geus seukeut bata-batina bisa ngarasakeun naon anu dirasakeun ku Yanti. Rek coba-coba nyoosieun hidup, gerentos Imas. Dua awewe sarua gelis sarua mika cita ka hiji laki.
nu hiji sah pamajikanana, nu hiji masih boga rasa bogoh ka salakina. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, barang keur kelumpreng kitu ngadadak datang 2 mobil jenis jeep nyamperkeun. Laju jelema jeleng 5 urang ngaluarkeun senjata laras panjang, otomatis nodongkeun ka kabeh jelema nu aya di dinya. Jangan gerak. Lamun hayang salamet, lewat naik kana mobil. Ceuk ieu jelema nu nodongkeun bedilna teh. Santri nu aya di dinya ngarasa guruna diancam, laju nyieun hiji gerakan. Jaja arek nahan tapi teu kaburu ukur saurang anu kajewang ku manehna teh. Tuh. Kilo kali tembakan kena karena santri nu tiluan. Kulepak ieu santri nu tiluan langsung perlaya saharitaeun sabab talek pisan kana sirahna eta pelor teh. Kuat naik. Nah masih hayang keneh aya nu paeh, cek eta jalaba deui. Santri nu hiji deui teu bisa nahan amarahna, laju ngalepaskeun awak dina leungeun Jaja, laju narajang. Doh, sakali deui aya tembakan. Kulepak santri nu ieu oge ngagoler, tapi alhamdulillah teu nepi ka perlaya ukur kapiuhan. Jelema luka karak datang teh laju ngajawang anakna Jaja, "Tuluy haok. Jaja, lamun teu naik ieu anak ilaing paeh," ceuk eta jelema. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, sabab kaayaan kadesek antukna Jaja Imas jeung Yati narai kana mobil. Anakna Jaja nu hiji masih keneh dicekelan ku eta jelema, sedengkeun nu hiji deui ditangkep ku Jaja. Laju mobil ngadius ninggalkeun eta tempat muru ke arah kota. Ringkes carita, ieu santri anu kapiuhan geus kapanggih ku Nurul. Laju dibawa ke rumah sakit Maneran Eling, laju ditanyakeun ku Nurul. "Kumaha ciri-cirina eta nu mawa Kang Ustad?" Ieu santri bari jeung sora laun oge bisa nembalan, tuluy ngajentrekeun sainget manehna. Harita teh Kang Ustad tuluy turun tina beus jeung hiji awewe, meneran ninggal Aceuk Imas di sisi jalan. Tuluy ngawangkong barang keur kitu ngadadak datang jelema jarangkung gede sarua kawas anu datang ka pesantrenan marwa bedil panjang, laju ngancam ka Kang Ustad sabab teu ngeunah Kang Ustad aya nu ngancam. Laju batur kuring nu tiluan nyieun hiji gerakan nepikeun ka ditembakna. Ceuk ieu santri bari ceurik balilihan. Laju Nurul gusapan sirahna, nya sing sabar, mudah-mudahan engke jelemana beunang masih inget bedilna kos kumaha jeung mobilna mobil naon, ceuk Nurul deui. Bedilna teh panjang, pokona mah teuing ngaranna mah naon, mobilna mobil jeep warna hideung, bukna carpak marake baju kaos hideung. Santri nemalan deui. Tuluy Nurul ngagoroan Rian pikeun bawa bedil jang contoh telila Rian datang bari ngasongkeun bedil. "Kos kieu bedilna?" ceuk Nurul bari nuduhkeun eta bedil. "Nya sarua kos kieu teu nyarahan." Santri nembalan sumanget sabab manehna yakin kos kitu bedilna teh. "Rek Rian, apa ieu senjata ti kesatuan naon?" Nurul nanya ka Rian.
ibu nu langkung uninga tebarian keom moal nyalahan deui geus pasti ti kesatuan eta ayeuna geuwat laporkeun ka markas besar Nurul marentah karian. Laju Rian ngalaporkeun hasil talung tikanana ka markas besar. Tunda carita eta kacaritakeun mobil nu mawa Jaja jeung kulawargana Katut Yanti ngadius muru ka kota. Meneran jalan nu sabudeureunana leuweung keneh. Anak Jaja nu dipangku ku jelema nu diuk gigireun supir teh kiih. Kiihna teh meneran pisan kana awak lalaki anu mangkuna. Si wawalak mah sagala kiih deui. Hangseur atuh baju kuring. Turun heula ka sisi. Tegeunah ieu baju cibruk kompol. Ceuk manehna ditah eureun heula ka supir. Laju mobil ka sisi. Ari mobil nu hareup mah terus we ngadius japaleun mobil nu tukang eureun. Laju anak Jaja dibikeun ka Yanti. Geus kitu tuluy manehna turun maksad rek buka baju. Jaja nu diuk beneran pisan tukangkeun supir ningali aya kasempatan pikeun nyieun hiji gerakan sabab anakna geus aya dina leungeun Yanti. Engke nalika ku akang dihantem ieu supir. Geut Imas jeung Yanti turunnya. Terus lumpat we asup ka jero leuweung kade ulah papisah. Ceuk Jaja ngaharewas ka Yanti jeung Imas. Jelema nu hiji geus turun laju ngecagkeun pistolna. Dan tapalah cekuk. Ieu supir dihantem ku Jaja satarikna tapi kadenge suara tulang beheungna potong. Laju Jaja luncat narajang jelema anu di luar sakos cepat. Ieu jelema dihantem hiuk cibrot gelepak ngagoler. Ieu jelema bahamna peupeus. Keuna ku tanaga jero anu lain samanea ku Jaja. Laju Yanti jeung Imas geuwat lompatan ka jero leuweung sabab Jaja ningali mobil nu dihareup geus balik deui. Geuwat lompat tong luak lieukeun ku akang di hareupan ieu jelema nu datang mah. Ulah akang ulah. Ayo milu lompat ka jero leuweung. Imas ngajakan ka Jaja. Geuwat lompat Imas. Lamun akang milu engke bisa kabeurik kabeh. Geuwat lompat ceuk Jaja deui. Laju Imas nangkep ka Jaja ceurik balilihan. Tong hariwang geulis. Maot jeung hirupna urang eta geus katangtuan nu maha kawasa. Ayeuna salametkeun barudak. Tong hariwang ku akang. Yanti mi HP kulawarga kuringnya ceuk Jaja deui. Muhun Kang, insyaallah tembal Yanti. Imas jeung Yanti belas-belus arasup ka jero leuweung bari mawa anakna. Lumpat satekar kebek teu dipalire baju saroek. Sukula lecet kana cucuk nu penting jauh heula ti eta jalan. Mobil jeep geus deukeut. Laju Jaja nyokot pistol jeung bedil tina jero mobil. Da basa baheula keur jadi preman manehna kungsi bisa make pistol mah. Laju nyuput nyalindung rukangeun mobil. Panumpang mobil anu tiluan nalika geus deukeut tepo babaturanna tinggal lepak laju seged ngukang senjata. Nyata senjata otomatisna. Geuwat lucak masing-masing neangan tempat anu aman nyalindungkeun awakna. Delila kadenge sora tembakan senjata otomatis kaderedet mobil. Jaja tiarap bari sasakali ngabales tembakanana. Ieu jelema tiluan sabab tadi nepo Imas jeung Yati asup ka jero leuweung siged lumpat maksad rek ngabeurik.
Jaja nu ninggal kitu teu cicing laju ngaderedet. Ieu jelema geus apal laju tiarap bari malesan tembakan Jaja. Hawa keung pisan. Sora senjata teureun-eureun kadenge. Jaja anger nembakan ieu jelema nu boga niat rek mudag ka jero leuweung. Bekilila pelor Jaja beak da teu make aturan nembakeunana. Eleh pangalaman ongkoh nalika perang senjata mah. Dina hiji kasempatan pingping manehna katembak. Sabab teu bisa males deui antukna ieu jelema nyalampeurkeun. Paehan wae kitu Kang. Ceuk nu hiji bari ngahantemkeun pohor bedil kana tarang. Kana tarangna Jaja. Nepi ka Jaja ngagoler bal-bolan getih. Ulah parentahna ge bawa Jaja hirup-hirup ceuk nu hiji nemalan. Jaja teureun-eureun digebugan make popor senjata. Beungeutna geus teu mangrupa ripuh pisan. Geus tong diberik nu asup ka leuweung mah kabeak-beak waktu. Urang bawa ieu mangkruk we ka markas ceuk nu hiji deui. Laju jelema ieu nu tiluan naraikeun Jaja kana mobil geus kawas sato naikeunna oge dibabetkeun bari awakna dibarogod. Teu poho samemeh mangkat baturna anu dua ditaikeun oge. Laju dua mobil ngadius deui muruk ka kota. Tunda heula eta kacaritakeun Nurul geus menang laporan tirian yen markas besar geus mere wewenang ka manehna pikeun ngerahkeun pasukan khusus hiji pasukan elit di kesatuan anti teror pikeun dipake ngarengsekeun ieu perkara. Hasil tina panulungtikan markas besar ngeunaan perkara ieu aya pihak asing di Amerika jeung Rusia anu ngerahkeun para agenna dina ieu perkara. Kusabab eta kepala kepolisian negara nunjuk langsung ka saurang perwira tinggi ngaranna nyaeta Mayor Jenderal Natakusumah pikeun jadi atasan langsung Nurul. Geus lain bantrak-bantrakeun ieu perkara, geus ngalibatkeun perang kepentingan dua negara superpower di dunia. Tah tina perkara ieu Jaja kocina sabab buku abukti sagala rupa catatan Rusia aya di dinya. Perang proksi, perang para agen Rusia asing mimiti menta korban. Kahiji Brigjen Sobari kapanggih maot dina jero mobil alasanana bocor knalpot mobil sehingga awas CO2 loba teuing kasedot kurang hap anjeunna. Nurul geus yakin ieu sabotase agen-agen asing eta sabab Pak Sobari boga keterangan penting dina ieu perkara sehingga buru-buru dileungitkeun bisi katewak manten ku tim nyata ku tim khusus panulungtikan. Ku tim khusus pimpinan Mayor Jenderal Natakusumah. Singkat cerita, Nurul geus aya di markas besar ke rapat penting jeung anggota nu sejen. Kapten Nurul, cek Jenderal Natakusumah. Siapa? Nurul sigat nemalan. Hidup timimiti ayeuna dibere kewenangan pikeun ngerahkeun pasukan khusus anti teror. Omat sing terapti sabab dina perkara ieu geus ngalibatkeun kepentingan negara asing. Si Soma geus dipecat tina kesatuan, ayeuna jadi buronan jeung baturna si sipil nyaeta si Ubed. Manehna duaan nyatana jadi pemasok senjata ilegal pikeun dikirim ke negara-negara di Timur Tengah. Negara orang jadi pantok pikeun ngirimkeun eta senjata. Tah si Soma jeung si Ubed nu nguruskeunana di dieu.
Anapun pasobari anjeunna nu ngalancarkeun keluar asupna eta barang di palabuhan. Teras patalina jeung Jaja ngeunaan perkara ieu naon Pak? Nurul nanya. Tah harita teh anakna Babah Liong jadi bendahara pikeun ngabiayaan sagala rupana di bank, tapi ku duit kontan sabab duit kontan duitna disimpen di imah Babah Liong. Soma Ubed pasobari katut anakna Babah Liong ngerek jadi kuciah ngawadulan ieu agen asing, jeung duitna dirampok ku Jaja pikeun nyarukeun hasil eta duit anu dijumlahna 150 miliar nyatana direkayasa seolah-olah duit teh hasil tina perusahaan atukna perusahaan jo perengaran ka pasobari. Kumaha jentre teh Nurul? Ceuk Panata Kusumah deui. Oh kitu, palingan eta senjata laras panjang otomatis teh ayana ukur di kesatuan Pasoma wungkul atuh. Nurul kakara jentre ayeuna mah. Tah, aya deui nu nepi ka ayeuna can kaguar teh numutkeun hasil laporan ti para telik sandi aya hiji agen AWW nu pangabisana geus kas cida luhur. Manehna sagala rupa bisa ahli sabotase, ahli nyaru, ahli senjata, bisa nyupiran sagala rupa jenis kendaraan perang, bisa jadi pilot pesawat, bisa jadi nakoda. Nyata nakoda kapal selam. Pokona sagala bisa. Tah tugas maneh ayeuna teh salian pingarengsekeun ieu perkara, jangan eta saha awewena. Sabab bahaya pisan eta agen teh. Urang Indonesia tapi dididik ku negara asing. Siapa? Ceuk Nurul deui. Laju rapat lengse. Tunda deui eta kacaritakeun Imas jeung Yati anu asuk-asukan di leuweung geus aya 4 poena. Beneran di tengah leuweung manggih guha, tuluy manehna caricing di dinya. Salira eta katalangsara ieu Imas jeung anak-anakna. Tapi aya anu nyieun Imas aneh nyaeta Yanti. Yanti teh kawas nu geus biasa hirup di leuweung. Geus terlatih pikeun hirup di leuweung nalika moro sato menang wae. Irun seuneu apaleun carana. Jangan cai jeung nginum apaleun kumaha carana ngagali taneuh nu geus aya caian. Aneh we pokona mah. Hiji peuting nincakana poe kalima Imas ngawangkong jeung Yanti. Yanti, nah hidup bisa segala rupa, apanan sidik hidup teh hirup di kota? Jek Imas nanya. Waktos nase pamirsa. Keun urang teureun dihandelem sieum, cak urang tunda dihanjuang siam, teunden gesan sampeureun, tunda gesan salah alaeun, mangsa datang urang samper deui. Hatur nuhun, permios.